muatan naon muatan bareto Nabi Khidir kumaha dina lampahanana kumaha Khidir jahil dan Nabi Khidir mah oh jahil oh dina dongengan da caritana Munayana masih Junaid jahil aya budak di paehan aya bangunan can anggeus diruntuhkeun aya kapal geus pinuh muatanana dibocoran atuh muatanana raceng dijailan naon maksud ta riwayat Nabi teh eta teh merupakan komitmen moral keur urang syariat oh gitu akan ai saliwat mah nya tiga tahun mas dan juga kawas telenges udah terjadi ilmu ya ta eta teh lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa dongeng Nabi Khidir teh atau riwayat Nabi Khidir teh riwayat Sia nah oke jeung nuduhkeun ka kuring riwayat Sia maehan budak teh turutan kurang ayeuna teh geura paehan bubudakeun hayang dipuji hayang katanggar bogoan gede hulu nakal undang ta eta bubudakeun eta teh sok geura bunuh genti ku kedewasaan benar bangunan diruntuhkeun bangunan can anggeus artina hirup teh ulah boga rasa geus nepi ulah boga rasa pang benerna ulah boga rasa geus da ngaran-ngaran bangunan can anggeus mah moal bisa dihehe saat anggeure kahujanan kahujanan kapanasan sok lengkepan terus belajar benar eta parahu di bocoran ya dulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih tuluy awak teh ngagedean tina orok teh tapi naha atuh ngagedean awak eta muatan dina diri si lain pinuh naon sirik pidik jahil kaniaya iren parase dudupak urumpak umpat simuat ujug ria takabur nyaci maki sik-sik melik dekaopan kepayaan cap jahe buntut kasiran mereka hese muntangu mau burau sok bocor-bocor turun ti ayeuna bisa dikerebek ya oh ecak-ecakeun teh balik deui kana fitrahna oh sae oh bener kudu kanu bersih deui aya nyari penting minang si mata pidorakan namahan dari penting oke tahajud usaha teh ngomong ke mana karang meureun euy sanggeus tahajud teh ngadoa bener ai doa teh doaan yadku udku jadi udku didinya ulah makna menta tapi pengabdian dijawab ku Fatihah memeh wa iya kana nasta'in naon heula wa iya kana wudu iya kana wudu memeh iya kana nasta'in iya kana wudu pengabdian heula pengabdian gawe heula doa teh gawe oh eta teh nah anu ngegeduk macu lain keur ngadoa ngadoa kitu kan teu kudu apan dawuh Allah oge nu bakal nepi mah aman nu bakal hasil mah pagawean da meureun ditanya tapakna meureun kudu boga sawah ge oh nya we gini geus aya gawe mana teh sok buruhna oh eta ayo meminta terus ka Allah digawe mung salat ke taras ya teh geblek ka kenyo ya teh rumah kan peh pecakan sia 7 tahun di masjid diuk weh eta ngadoa bukan goprak datang beas ke sakaru tina luhur genteng oh gawe jadi digawe heula doa teh
Wah, siapa? Aqua itu cinganan. Ini mah kudu lain aja. Ulah dicarekan usaha. Ya, kirain ngomong ke aqua. Dek ku aing ngomong teh. Ada ikan ngomong akan telegepkeun. Baik, Lain eta tukang aqua molotov teh kali. mari kita Cek na hatena teh sarua we, cenah mun aing ge jeung siap berusaha. Alah, penting payu we. aing mana mah teu make pangeras. Alah, Bener. Si orang gawe heula Kang. gawe gerekan. Malah cek kiai nu sawarena engke cenah. Di alam kubur nu bakal ngajawab teh leungeun, da sumut mah dikaput. Oh, cara bae jaman. Cing ayeuna tah sumut teh jempe, ulah cekcok wae teh. Cerewet. Ai jawaban leungeun. Hor. Geura jawab di ayeuna ku kokot. Mana teu bisa. Baik engke di alam kubur ayeuna. Kumaha jawaban ada. Hari eta jalan-jalan bangunan teh hotel-hotel dan eta teh menang nu buntung. Goblok teh ngeukeun sia. Eta teh jawaban leungeun batur mah geus aya gunana. Hoerunan anfa'uhum linnas. Jadi pangharina jelema teh nu aya gunana keur ka jelema deui. Tuh Dimas tuh pirang jeung kripik Tapi kamari bisa ngupakeun lapangan kerja, manehna bisa hirup. bisa hirup. Teh gawe. Oh, benar. Pek pecah sia nawarkeun kripik tapi teu mawa kripik. Kenapa kripik? Ayo mana kripikna? Oh kripik. Sebutna gelo gelo. Keripik. Ayo nawarkeun keripik nu di bawah sabunnya. Masih orang Jawa. Kumaha urang Jawa mah? Dasar luar rasa. Dina kagiri harja itu orang Jawa. Oh, kok si boga tetangga urang Jawa kan? Ayo mulak kuy. Oh, kumaha Ayo geus jadi uihna. Panggul kemarin acara telomong di bawah di Bandung, di Jelekong, kepada ya kalau payu-payu da eta nu ditawarkeun lalin uih. Naon? Aroe. Padahal uih Aroe. aing bukan dosa bola. Bukan dosa naon dah Kang. Pada ikan diri harga sekali wat ngaleutnya nu dagang giribi. Gua ada yang Aing giribi kan beli. Bilik. Udah dagang beli, pan dagang beli berkos kereta api. Oh, panjang. Dagang jadi jero. Oh, panjang terus. Tulisannya gua tidak akan dijual. Jawa nu mari. Tapi tak Cianjur numpang teu payu-payu. Biasa buka dosa jadi. Lagi segala macam naon masih di paparu ai jual. Ai pengalaman ada bisa. Mau. Cara aing mesti buka motor ini kan. Yo, umakan mesti boga motor. Yang berang banget ku aing teh. Kolontong di jalan Oh, rasa mana boga motor. nyiap. Numpak motor Vespa butut. Oh. Siap ku aing teh ditanya keurana. Kang, aya Kang gaduh motor kieu. Oh. Mana teh beureum beungeut teh. Oleh mah panas. Wah, aing make motor butut. Bener. Mana nama butut Vespa. Vespa. Kang, panggungan motor kieu henteu. Beri maju duaan teh. Baut. Kemudian disangka nama panas aing teh. Disangka mah panas. Jebret ya aing teh. Kelas yang listrik. Tapi eta tukang anu motor Vespa eureun nulungan ka aing. Nu dihina. Bari baut oge. Kumaha? Tah, jalan matak teh ngahina, cek boga motor teh. Nah, tadi cek boga motor teh. Lain beuring mereka nanyakeun remna belah mana. Teh nanyakeun aing lain mah panas. Maksudna teh bisa ngerem bener-bener mah. Kang suudon atuh deui. Maksudna teh bisa ngerem nanyakeun remna di mana. Alah, Pengalaman Kang baru Pak. dijualkeun aing masih goblok. Wah, kan itu
nikah ada tapi ayah jelema dipuji ambek banyak kok dipuji tapi ambek ayah ada jelema nu dipuji ambek ceng dongengkeun aya mau bedong ngomongkeun atuh wali aya mah di mana apa di Jawa Barat ke Sumatera teh numpak kapal nyacat kapal feri di mana Merak ke Bangkauhuni di tengah laut muatan teh keluar dah keluar yang ada pemandangan yo di sisi kapal teh nempok pemandangan laut yang ningali ngajajar ngajajar gitu ai cerit eta awewe ngajerit tulung si goreng kantong narang-rang ka laut ka laut mangkali dina kantong teh emas 100 gram duit 2 juta surat-surat penting dah surat-surat tanah bro sertifikat luar dia panyokotkeun kantong kuring bapak-bapak ibu-ibu tinggal rag-rag ka laut bari meweh saha nu rek nulungan gara sok ka laut sesorok kok kojor teu kojor mah tapi aya eta aki-aki juga jelema jebur aki-aki wanian pecapok karawe kebeneran kantongna teh wah kudu boga eta teh ku pagawe kapal teh alunan tabang lempeng nguntang kana ka ieu kana tabang pada lari kalau pada menyang kaluhur salamet we gur teh teh mah jelema surah hidup aki kena boga emas euy boga duit teh buruhan euy hidup aki lain atau eta aki-aki kalah asup ke jero kapal nyopot kantong tina jero kantongnya nyopot bedog ucang-ucang gitu saha anjing jangan nunyundrukeun aing tadi si areng aya nunyundrukeun si goreng lain nulungan aya nunyundrukeun soak euy lain si areng lain wanian harunya ada aki-aki deg-dege molotov soak alah dari dicecep euy balah usaha kan Pak Dimas Ginadan Dimas Ginadan nuhun Pak Dimas kasayanana para ternyecep ieu lumayan keur meuli bensin nya sumuhun patrokan nuhun jejak keluar geus jeromu bagja pisan Pak Dimas bagja ieu cacak anom keneh kan geus bageur gitu Abah Jafar ngindun rokok Abah Jafar alhamdulillah nuhun tuh nya ai teh sumut samad mah presiden mau tukang ngalok mau dalang ayo dah cari penting ini teh cari kaya kemang raja Raja Bah Jafar teh 50.000 teh simul kumari mata kurang pek gerai minang nyamat ka alo yang penting lumayan pitulung teh hah nya sok nyamat mah teh Rohman teh Rohim Jabar Kohar Malik Kudus nya gimana we rezeki mah tadi itu teh gaib dan ngaliwatan media urang semua ngaliwatan jalmi ngaliwatan jelema deui benar dulu itu cek aing oge lain sekloba dongengna Kang Mekan yang di kota itu nya di pusat aja Kang ieu mah usul daya sawana ge di tukangan pasar baru gitu alah ieu teh di relay radio Kosmo alah wilujeng ngadangukeun atuh ieu ka penggerak penggemar radio Kosmo nuju manco pangiteu ngadangukeun dina radio na sewang-sewang di acara ieu teh geuning live on air di radio Kosmo 101,9 FM aduh enak-enak lagunya
Ya. Alah, dulu dia nih karena tugas di Radio Cosmo Batubara. Eta mah tiras menteri Kosmas nama. Alah. Alhamdulillah lah. Kan? Euy, Eta ngiring bela sungkawa ka ramana Pak Haji Sidik kanturkeun ka Parisemen kan. ramana Pak Haji Sidik baturkeun. Innalillahi Pak Haji Halim nantinya. Oh, Pak Haji. Padaya dewe geus diulah heuh kebae dewe nuturkeun. Saling berganti dinten Senin teh kamari. Moga-moga we ka kulawarga nu dikanturkeunana cing apa kitu nya. Amin. Nya, cing regreg. Kulawargi Pak Haji Sidik. Keuna ada bakal katuturkeun bicara nanti. Laras. Heeh. 8 hari. Ya, Nah, kusur dayu kitu nya Desanir. oh hadir. Alhamdulillah, masih kena tanya Bapak Padada kena nya wali kotanya. Nyanya atuh ieu wali kota kan. Lah, panjang umur Padada, panjang jabatanana, naik jabatanana. Amin. Sebat lagi lapang babatan atau tempat jualan. Ieu teh Nyanya atuh akang. pasar baru teh mana? Eta ka ini nyata. Peta. Di orok kene aya ngaranna teh pasar baru, geus boga pugu pasar heubeul cuma. Tapi orang kurang diganti atuh. Alah. Taka sawarna eta. Oh, dewe sok jajan teh bulan-bulan baru beli kado. Kado. Rasa eta umur lulus kene dia mah. Lah. Sami tengah bikin sok jajan kan. Naon? Sami aku bikin jajan. Tadinya stasiun ya. Tapi bikin sok jajan. Tadinya cari tem ya. Tempat Ada tukang rebab sorry. tempat Ingat jajan. stasiun hari tadi dicarekan. Dicarikan usaha kan tuh lain. Pegawai di dinya stasiun. Dacarekeun di rupna atuh. Lain carekan goblok dengekeun itu dia. Dengekeun kronologisna. Naon? Naon teh Oh, ada teh anyaran ke kota tuh. Oh. Jalan kereta api, dek nanyakeun beranan. nanyakeun naon? Pak, dupi kereta api nu ka Surabaya jam sabaraha? Yo. Oke, cenah jam 12. Dupi eta sih ka Solo. Oh, oke jam 12 cenah ka jalur eta. Dupi nu ka Jakarta. Kang teh cenah eta jam 3. Nu dupi anu ka Sukabumi. Oke, cenah jam 1. Ayo mana dari ka mana? Teh Cidayu mah di montas. Geus katabrak mobil aing ini. Abang tera ke kota cenah. Oh, ya. Ada apa? Tadi ngajalan ya, bukan ngajak ngajalan. Yang lebar atuh jalan kereta Bingung eta mah aing kereta api mikir nepi ka buta aing. Nah, Eta kereta api nepi ka cepet gitu. oh. Cacak corona, ngomong menangtung Wah, kayak. ngomong nangtung, pikiran begitu. Banyak kereta api nangtung. Lain saku majakum lah. Ada rumah gelas ya sisire. Lain di gelap nanti pulauan beureum. Kalau bareng, Lain gelap nanti di kebut-kebut. Atau pugu kereta api terus ngebut jadi itu teh cocok. Nanyakeun eta teh masinis teh. Aya naon teh Mang? Cek tukang bandrek jawabna. Kemarin kana kantong sampo dua deui. Kalau mau masinis amekna si anjing. kalau bui tidak itu kan. Baru kada mulai. Mana jaketnya bisa kejadian. Lain lomba dongeng nama piomongan. Tah di dia alun-alun. Konaat alun-alun. Pan mereka pada larang teh sebelum Pak Damri. Bus kota. Damrinya. Kumaha gitu kan. Ayo dari teh mereka pada larang. Dek jabat pangeran. Nanti boga duit pisan bener. Terus teh kana Damri. Kajirono bener. Tong boro anu diuk nu nangtung oge pasadak-sadak kapinu. Baca teh. Teh ngajalajar nih Damri muntangnya.
direm teh rok kareup digas ka Jepang bedan mengkol kali itu nih reok atuh bogo we dipake kasempetan ku copet copet beneran copet teh awewe na awewe ieu jadi copet ayeuna untuk kapal awewe tusuk teh kana saku aing ditukangeun aing pisan eta copet awewe nya do susuk pe kana saku teh nyaho saku aing tatos teu make kolor ongko aing jokep teh kana bobogaan aing eta teh kadenge kudu nah cenah HP teh hipu aja patuna dua cenah HP teh dipencet teh ngalawan Jangan nyawan dirinya gitu. Tidak gitu nih. Ini aja kita bisa. Tidak tunggu. Eta mah pageun nya ka kana bobogaan aing. Direret teh wae awewe yon. Leungeunna dempet wae, sok sia. Mending dicarawok copet wae, mending cook. Atuh bogo we aing teh pada larang kepeler kieu. Ketika ese turun aing leles dhuwur. Mata dari aing numpak mobil panginjing damri serenge. Ingat teteh memori kan karena kawaki kejadian. Alah. Rupa-rupanya. Kita dong yang ngedelkan balik ke Mekah dengan aduh digawe di Mekah aya eta nu balik di Mekah balik di Arab eta TKI jadi lalaki ieu mah lalaki dirikuna teh jadi supir tarikan Honda balik urang kalumurna geus 2 tahun mah imah nenggam di kampung nenggam atau pemajikan teh salaki balik dangdang serta kerkebek malu bersono 2 tahun gitu adenge we ku bangsat menang beja eta bangsat jadi si Anu balik di Arab pasti mawa duit gede tapi ngintip ketika jauhan ngintip keluarna pasti meragi nanti kapancuran karena jauh beneran eta teh balik di Arab jeung pamajikan anak keur kapancuran manehna lumpat abus ka imah ka kamar bedol lemari maksudna mereka mau duit real teh bedol gitu ngeboga imah dararatan nanti cai hampir ke perego dek lumpat keluar pasti ka pergo wakil kurang ke bangsa jeung kapanggih jeung dumpeur jeung naon kabeneran teh pitulung pangeran ka bangsa ki aya heuh nempo di luhur aya lawang para do tereker kejelung blus cicing di para tekadna teh di mana ke CS aing dek turun maksudna aing nu balik ti Arab lain ka sono ka pamajikan atuh gatri 2 tahun gitu 2 tahun gitu tepangi di jam 8 nepi ka jam 12 turun-urun eta bangsa di luhur itu si goblok udah AHS nah gitu urun heula sabeudeuh ngarokok heula teuing ka sisi nya ger deui mesti ka jam 3 subuh turun-urun gatrik jeung pamajikan sono meureun eta bangsa yang ngisi yang diri ya AHS na si goblok si setan kapita ongkong jam 4 anger kene digawe kene tukeun mah kapita ongkong si bangsat neurian sidu we
eta mah tibatan eureun kalah kieu teh nu balik ti Arab ka pamajikanana ngucapan kana sarang Lah kumaha teh? deudeuh nu teu panggih 2 tahun teh jeung akang nepi ka ulenan kieu eta bangsat keur mah abab heueuh eta mah ngadenge ngomong gitu Kumaha teh? bapak di amuk bapak nekat Oh, tabrak we kasok-kasok jeung genteng teh bari ngomongkeun banyak ngomong. sakalian kalapahan aja bari itu lupa kalau pak bari itu tetarawakan cengekan aja Kalian pakai pink aja. pakai kiripik aja Harus bangsa nama. Mulai yakinnya bangsa nama bela duit kan? Hiburannya Berbahaya dah kan? yang penting orang mah hiburan Kalau nak hiburan, udah orang Sunda mah gitu dongengnya secara woka samoka, setting nanti eta mah. itu cawoka ini di kajurian Oh, mah. ini Surak-surak. tapi ayah dongeng itu rame ayah gitu kan? mun urang mah tong didongengkeun itu rame mah yeuh Lu naik sih kumaha? alah sebel lain ngadengengkeun dongeng teu rame Lain dah, akaraun mah kita dongeng terame sih. teu pirang ngadongeng na teh kieu Kumaha kita dongeng kan hayang apa? ini tengah puting lapar dulu yang ngaliwat punya teh sorangan Ya, geus asa kadeuak dahar yang dahar asin meureunana cucukna meureun teh kadeuleu ya, terus, unturna teh ka kasura terus, kapot gegep terus, cucuk peda teh dicapit ku gegep terus, beunang we geus bener. sakitu dongengna udah cerame mun urang mah tong didongengkeun aya cerame mah yeuh goblok teh naon Eta barang dongeng dari takut. ulah ampun aing Gini-gini. amburaya Akan baik tanda hiburan karena naon deh hush Menurut pada dengar. aya naon teh pemborowekan heuh tah lasun gitu Langsung pada begitu. woi Aisyah naon ada panu sia naon mana naon ada panu guruna hah guruna ya ber Tapi kata saya sama demi kelebihan. percaya menjel beli bro iya oi wah musik di jelema ari uli aing mah Banyak kata orang. gablek duit oge woi woi anjir buat gerakan timbangannya woi ya Ayah eta akan jelas gue saya. aduh aji Karena naon. gue aing kana cai muni aji Bidaanan sa tinipwenta harta kakayaan na indah yang berangkakan aku salah minta na sering mah Cara keras. Benang minta bari seru aja di pajak maksa gitu bari yang di pokolotot lah gitu woi
Anjing jika bawa ayah ini kecerek suka gitu. Woi. Woi. Ya, eta kokon na lebih ke refleks itu. Woi. Lebih kaki itu bikin gaya juga bro. Woi. Woi. Kesempatan lain ya nak coba kau becus Kapilan. woi alah aja tu goblok Kamu datang kan dia? kamu dibikul jawab Ini kena ke orang. Khawatir dia pagar kecapean mereka. Apa pekerjaan gitu? aja kan kali baik udah ketepe jadi Kecapean aja. Kelempeng kecapean. daripada semua setan karaos Ada. Boleh.